wallahu azizun dzul iqam. Sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi. Moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalaikeun kana seluruh urusan-urusan makhlukna. Lantiqam anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya. Bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah nyaritakeun soal dek datang siksa darah deuk jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat. Hambalaya sadesa sabararebu nu salat bisa dihitung. Sakecamatan sabararebu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, Masya Allah tiap aya perumahan di dinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu bae ge ieu kuari urang diharamkeun riba. Tapi ngaji mah ngaji bae. Pan ngridit mah terus bae. Deleukeun tungtungna. Deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyanyerian ku sebab ngeridit, anu diborgol ku sebab ngeridit ngawarung atawa noko, anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awalna mah saeutik, anu ribut iyalah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamari saur Gusti Allah kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab, bakal diuji, bakal dicoba mana nu sabar mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan. Mentak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai nu ariman baik lelaki maupun awewe la taqtulus sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisi nakeur ari ihram baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kelantaran kebiasaan urang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah kahirupan urang Arab ngabuburon ka leuweung ka gunung, maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un sahabai jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja kaya dikenakan sanksi ku Gusti Allah fa'alaihi jazaun diberi sanksi diberi babales naon babalesna mislu ma qatala minan na'am hewan-hewan anu lindeuk ingun-ingun nu biasa di lembur anu akur jeung hewan nu dibunuh. Pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung. Embe leuweung, onta leuweung, mantak di urang ge aya bolong. Mantak di Lampung mah baheula, di Palembang mah baheula. Ieu na teh aya di kokolotrokan. Beheungna di kokolotrokan.
Nah di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok oh aya nu bogana mun teu dikokolotrokan nah ieu berarti kebo leuweung kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung tah eta kos kitu jadi kanyawan nantak asal endek dilepaskeun ka leuweung Kangkalungan kolotrok asal endek dikaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh lamun teu make nah ku panah atau tembak nah iya atau di jaring beunang kebo leuweung ngaranna mun sapi leuweung ngaranna embe leuweung ngaranna uncal kijang leuweung ngaranna bari mah kijang ka jalan-jalan masyaallah ya Allah kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh hiji kijang kadua kuda teu kudu kaleuweung nah kitu tah jadi hewan kesit ngaranna hewan wahsi jadi lamun keur ihram manehanana ngabuluh hewan kesit du di leuweung baik onta leuweung sapi leuweung mun atawa munding di Arab munding kebo teh di Arab mah teu betaheun kebo mah teu betaheun teu kahartieun ku urang deko bisa teu betaheun kebo mah hayangna gupak ai di Arab atuh ujang gupak di mana gupak cak kebo teh aing keur ieu aya nu pernah mawa ka ditu kebo minta balik deui pulangkan saya cek nya teh ke rumah istri saya kurang emang waduh enggak ada buat gupak bisa jangan gupak mantap nu loba teh kebo mah di Australia keur kula ka Australia kebo Masya Allah emang mana kita Australia didinya di Cikupa ka ditu nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai lantaran di ditu mah daerah panas gurun disebutna Sahara nah ieu lamun keur ihram nang kitu ngaranna ngabuluh hewan liar ka eta teh kena jaza kena sanksi kena balesan kumaha balesanana mislu ma qatala minan na'am kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana anu dibunuh naon ieu nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung yahkumu bihi zawa adlim minkum anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu saha anu nyahoeun di dieu aya kama Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin nu amah di badanatin lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon ai prak menang nu amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang mah sok di ngaranan koswari eta teh manukna teh rada gede jangkung saeutik bisa ditumpakan teh mah manuk tah sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan mun teu percaya coba ge kamananya nu aya kula mah pangalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ka ajengan asikin teh eta di Sindang Lama ajengan hikmat baheula Soeharto reng-renganana mun ka hikmat kadinya geus maot ajengan luar biasa teh mah kuari ge loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu
eta teh ajengan asikin mah ku sugih-sugihna ajengan nikmatnya nama meuli gunung engke bru di embean tuh geus teloknya kumaha di gunung geus gunung ke butuh mencit sakali mencit 50 100 geus tadi angon sugih tajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantap kula kaditu nah ieu bebesanan jeung ayah salah sahijina tah kula diajak kaditu ke zaman mondok anak-anak nama rondok di Garut barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadinya nama nunduk maca Quran bae dijamin dibayar ngan dibere hadiahna ta ieu kitu hikmat nu geus jadi barang datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh aya kitu bangsa ayam merak nu kana langis teh aneh ieu kotok naon di ceuk kula ku gede amat gede jangkung air suku nama letik barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah coba mah nya milih teh moal ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna letik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balap jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpahkan ngan ditumpahkan ge aya kudu gede mah moal bisa lah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan gitu henteu milih we sukuna eta manuk nu amah ieu di dieu ta nu amah nah ieu teh manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpahkan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka sindang lama ka ajengan asikin nah jadi kuarina ngeun kababayang bae gitu kus ditumpahkan kula ge malah milu numpak ngan radag jadi saha kakarakpan tapi gagah masya Allah eta manuk buah arita nah iya Syed Ibnu Abbas kemudian Sayyidina Umar Sayyidina Ali lamun aya jelema ke ihram kaleuweung ka gunung ngabuburon meunang manuk duama yakna manuk kontak atau koswari ta eta kudu didenda dendana naon dibadanatin onta kampung didenda berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am onta hiji ke ihram ngarusak manuk koswari bayar onta lain dam bayar ieu mah eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang rada letik 7 juta nu gede 10 juta ulah coba-coba ke ihram ngarusak manuk nu mah kemudian Abu Ubaidah tapi bakoril wasi wa himalihi di bakaratin menurut Imam Abu Ubaidah aya jelema ke ihram ngarusak sapi leuweung kaleuweung ngabuburon manah misalna beunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi Nabi bakaratin sapi lembur tuh masyaallah wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf bizabi lamun aya jelema keur ihram ngabuburon meunang kijang teh ieu kena sangsina bisatin embe tuh kitulah nya wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasbu wa fil abi cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunang eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkumu biha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab
aya perbedaan sautak saeutik antara opat madhab teh. Imam Syafi'i mah kieu, elatna kieu. Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi. Cek Imam Hanafi mah kieu, elatna kieu. Panjang caritana antara dua eta, Syafi'i jeung Hanafi. Adapun nu dua hampir alalakur bae. Tah kitulah batur mangabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana. Tinggal ditinggalian bae ke dina kitab fikih. Hadiyam balighul Ka'bah. Nah, ieu teh merupakan suatu hadiyun, merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah. Maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram, lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah, lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah ya ne tanah-tanah haram. Andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal, tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae. Dek ngaburonna di tanah halal atawa di tanah haram. Lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram. Da ieu mah kuduna pencit di dinya, tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram. Ya di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah, kabehan teu meunang ngarusak. Di tanah haram sing ada ya urang ge di tanah haram teu meunang ngarusak. Boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram. Urang nu halal ge nu halal teu ihram, komo keur ihram. Komo keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi. Komo di jero tanah haram. Urang ge urang nu teu ihram sup ka negeri Mekah. Ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram. Boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah ye, abe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu, wajib dianterkeun deui. Sing hade eta teh ulah barokah sia. Dianterkeun ka dieu tu, masyaallah teu meunang nyokot batu, teu meunang. Kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin, atuh meuli mah masalah. Meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang. Mun kurang dibawa anterkeun, mun teu bisa anterkeun titipkeun. Sia ka Mekahnya, ampurannya, udah aing baheula balik teh mawa batu pangadatangkeun ka ditu. Geus ka dieu, bawa. Tenden bae kitu kataran. Barang dianturkeun teh gede, sok gede hulu, gede amat sih. Atuh berat ti aing. Atuh geus kitu bae teh tadi aing bil barokah horeng haram. Teu meunang sing hade. Hatta ngarusak hewan-hewan nulal leutik lagi di Mekah mah teu meunang. Ulah. Walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul, nu bagus mah tetep bae ulah. Tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan. Putas potes tatangkalan Mekah awas. Ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah. Ai kitu mah di Arafah tanah halal tama. Nina tanah halal, urang ngarusak tanah naon di dinya tama halal. Ngan urang keur ihram tetep bae teu meunang. Ngan kemun teu keur ihram masalah. Mentak siga dihormati Mekah. Lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung negara. Pinuh ku malaikat di dinya. Tiap-tiap nolowong di dinya lah aya malaikat. Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem, mun kadeuleu ku ahli batin, tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong sapira Mekah nya gunung malulu, nya panas, nya lah teu indah bae. Mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta. Atuh indahan Jakarta. Emang kunaon gitu? Di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu. Sia mah kanu kitu bae si tolol. Eta geus kitu tah. Tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga Hajar Aswad lain sambarang. Nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam, memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril. Gidi diawali ku malaikat Jibril baheulana. Ya Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinat wa hudan al-ayat. Nah, ilah Mekah. Nah, ieu bakeur carita ahli-ahli batin cak Kangjeng Nabi mun hayang nyaho
tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat. Kurang namun inget kadinya inggis di Mekah teh. Inggis didalekeun ku malaikat. Di mana sih? Ayo ke mana? Ke pasar. Cek malaikat teh. Siapa ke pasar madul meuli naon? Teko. Cek malaikat teh teu butuh jai telok nginum. Sia mah meureun. Waduh, gede teh leutik gede. Waduh gede amat meuli tekona sia mah. Atuh beteung sia mah meureun cak malaikat teh. Didelekeun ku malaikat, diseksarikeun ku malaikat teh diseksarikeun. Masyaallah, tapi barang balik ke Indonesia dibawa. Jadi bikeun, ojang bikeun. Cak malaikat teh bagus. Eta urang Inggris siga di Mekah teh masyaallah. Entek lamun aya kafir asup ke Mekah. Jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing. Cing hade. Jelema munafik eta digonggongan anjing we tah. Jalan ke Ziyad Sud. Eta anjing loba jasa di gunung. Kong. Aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia. Orang Indonesia dituturnya nyilek deui anjing gong kitu bae tah. Nya lompat anjing lompat terus bae. Mangkana luhur imahna di ditu. Dituturkeun anjing bae. Eta teh berarti bermasalah ya budak ku anjing mah kaambeun. Eta lain sa anjing-anjing malaikat sing ada. Masya Allah Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah. Setiap Madinah hiji maloba malaikat, kadua kudu boga perasaan setiap lolong kerang eta pernah katincak ku Kangjeng Nabi. Setiap nu pernah katincak ku Kangjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun ku urang Madinah lain sabarangan. Jelema nu geus datang ka Madinah mah ka sorga bae geus pokona. Cak Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saha jelema nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah urang teh endeu kadinya ka kuburan nu urang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engke mah datang. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu maot. Teu maot Kangjeng Nabi urang datang ka ditu teh. Woi, dadah cak Kangjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ayo Muhammad. Muhammad tukang cabe aja itu mah. Ya Allah ya Rabbi inayna urang kuari sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal Ka'bati teka deuleu Ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng Ka'bah nu sok dibabaca ku urang. Ketika urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu horeng makomna Kangjeng Rasul teh. Tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kangjeng Nabi. Munut pernah ditincak ku Kangjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleu ku mata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang. Bagi jelema nu boga adab kadeuleu ku wali. Sok didegeutan ke ku wali. Sok didegeutan. Tak sing ada orang mun di Mekah aya nu ngadegeutan set. Oh, cek urang ieu asana wali. Ieu asana ieu urang keur salat nya ngadegeutan. Geus beres salam Noel ka urang. Oh, ja penta-penta ieu mah lain wali atuh ieu mah. Aya nu ngadegeutan tukang menta-menta. Ya Allah ya Rabbi badiyam balighal Ka'bah sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah yani ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram sedekahkeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang ku urang dipencit di mana bae. Misalnya di luarin tanah haram tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana baik di tanah halal teu bisa.
dinasabkeun lapan bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat tina lapan samemehna hadiam balighul Ka'bah ieu mah tukang maca alfiah ieu mah sanajan didopatkeun kana lapan Ka'bah lantaran idopatna eta mah sakadar idopat lapan hungkur idopat lafziah tamala tufidu tarifan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho anu pernah masantren mah unggut-unggutan oh iya betul mentek mun aya nu dijejereun unggut-unggutan tanya naon sia poho bu aduh namun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif lamun mudhof ilaihna ma'rifat model kitab Zaidin gulam Zaidin talapan kitab didopatkeun kana lapad Zaid lapad gulam didopatkeun kana lapad Zaid lantaran mudhof ilaihna eta ma'rifat geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad Zaid maedakeun kana ma'rifat lamun mudhof ilaihna ieu adalah nakirah maedakeun kana taksis gulam rajulin kitab rajulin ta eta teh idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad rajul lantaran rajul teh nakirah geus maedakeunana kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu tuh ieu dek ngodok ieu yeun mantak urang kudu rajin kudak kodok kapanggih urang ieu ngodok idopat saeutik teh bongan di dieu aya mana bongan di dieuna aya cenah cek di dieuna ya maliana idopat tahu lafziyatun la tufidu tarifan teu medakeun kana tarif teu medakeun kana taksis nu sabenerna mah ieu mah lantaran ieu mah idopatna idopat isim sifat didopatkeun ka mana bae ge teu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana taksis teu maedakeun kana tarif atuh pan didopatkeun abeh hampang sungut doang tuh kos kitu mantak ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jaheu nya mondok teh beja ka ditu kana di mana naon bapana mondok lah kurang emang mondok kiai ganitan mondok aing kabita jasa ka kiai jadi mondok bae doakeun bae nya tuh aya di imah ribut bae mondok jadi lain deuk ngaji nya menyilib orenganan orang keur ribut betak besi aya aki-aki mondok lain deuk mondok mah nyilib masyaallah guys aya babna dina alfiah mah bab idofat masyaallah aya nu salilana maedakeun idofat teh kana taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia aya kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi kos naon kos idofat talapad ghairu idofat talapad misu model tadi tah mislu ma qatala minan na'am lapad misu lapad ghairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahwu asal urang geus ngaji alfiah bae pokona mah maca kitab teh geus pokona ngeunaheun bae moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok teu salah hi atuh kos teu salah sapira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji ieu itu geus bae anu ngadehem ge minal ardi salah aing minal ardi hiji deui du berarti minal ardi tilu salah keneh bae oh berarti ulah di eraban minal ardi goblok sia ardi sia dehem ka aing aduh dehem ku aing teh di eraban ge dehem keneh bae goblok sia ieu tuh aing mah keur batuk bae oh batuk bae sugan aing ngadeheman aing aing nu teu ngaji mah ngagibeg aya nu ngadehem ge eta teu ngaji karana aya nu ngaji mah minal ardi minal ardi dehem deui sia cabok sia ku aing ya tuh aing mah batuk oh batuk sugan teh ngadeheman aing teger aya nu ngaji mah jika turu ngaji mah mantep ge moal aya salahna
moal bae kajen ku kumaha ge sangkilang salah teu katara atuh aya bae aya salah teu katara bae dicepetkeun ku nyer macan beres yes pokoknya mun minta ulang deui kieu ulang deui orang teu bisa hai kiai mah moal eleh ku murid ya mana eleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid ada pinter ada samar murid nu pinter kan jangan baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret beres pinter sia pareng eta mana guruna coba nyana keur ngaji ka murid atuh elehna bae pokona mu guru mah geus alhamdulillah datang ka imah mah adeuna si eta cenah teh tak lamun murid ditah maca berarti guruna teu bisaeun eta aduh ya Allah ya Rabbi geus macem-macem bae guru politiknya tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh bisa ayah mah nyahoan bae deui ayah teh nu mantak disebut min jumlatis sholihin di antarana kieu mun maca kitab teu patumuin ayah bae di tukang padahal mah di tukang ngajina si santri hees nu hees ditunjuk ku nyana Udin aduh saking aing mah geuning nu mantap di tukang ge tunduh waduh eta aya mah sanajan dihareup peureum bae pan nya nama kitab dari sekolah tongko ke ditu jadi nu hees teh dititah maca nu mantap tilok anu hees ngaji teh aing mesti dititah pan waduh engke ge di dieu bakal aya ulangan ya namun nu bisa tuh balik anu teu bisa tuh disetrap gitu. Ceknya aing mah ning disetrap dibere dahar ku kiai eta aya tiap hari batak datang ka kuari unggal pasantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almaghfurlah masyaallah ieu mah keur carita-carita idopat saeutik tahliana idopatahu labziyah la tufidu ta'rifan masyaallah mantap kaditu na ge teh mawa soal bizal mudafi mugtafar ilmu salat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah labziyah ala kadar kemudian mana ilam yakun lisain mitun minan na'am lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarad seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelema ngaburon menang piit jelema buburon menang simet eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganana eta mah tah na ieu mah fa alaihi qimatu hargana bae harga piit sabaraha deut sedekahkeun harga simet sabaraha deut sedekahkeun di tanah haram ku ulah-ulah na ngarusak jeung ngabunuh dina waktu keur ihram ngebunuh hewan-hewan masyaallah mentep dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi tayeu berarti bisa tilurupan nomor kahiji tadi teh ku Gusti Allah dijelaskan carana fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahueun soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan tanyakeun engke ka urang Arab urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab tanyakeun di Fathul Muin tanyakeun di Riyadh tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus lumpuk di dinya meunang nyatetan para ulama alhamdulillahirabbil
alamin nomor kedua na kafaratu ta'amu masakin atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar kaparat bae jazana teh na eta mere kadaharan ka para miskin-miskin sakumaha saharga hewan anu ngabanding. Andai kata tadi teh ngabunuh na teh manuk koswari atau manuk onta, eta teh pan sabandingna jeung onta. Berarti harga onta anu bisa dipake nebus, eta teh anu bisa dipake korban atawa dam. Berarti nu geus manjing kana kitu korban 10 jutaan, mun munding 10 jutaan, mun sapi 10 jutaan. Make hargana bae, make duit kafaratun ta'amu miskin. Kuari bapak meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah. 2 nomor katilu awadlu zalika syama atawa moal make hewan nu sabanding moal make hargana kuari bandek make puasa bae mangga bae make puasa jadi 3 carana pek bayar kudu sabanding mangga dek make harga bae harga nu sabanding mangga dek puasa bae heg bae puasa kudu sabaraha poe kiai saleter sapoe berarti lamun 10 juta bagikeun 10 juta teh berarti 10 juta sabaraha letereun eta 10 juta coba bana tukang beas ngacung 10 juta teh sabaraha toneun ayo kitu bae kalanan 10 juta hayang nyaho coba ye. Coba nama. Lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari? Bola isin-isin itu tukang beas. 1 ton sabaraha duit? 4 juta. 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan? 2 ton setengah teh sabaraha liter? Atau kilo we kilo berarti sabaraha ribu? Imanya 2 ton setengah teh sabaraha kilo? Barodo kabeh heran aing mah. Hah? Seberapa kilo? 2.500? Maknya setik amat. Hah? Sakintal sabarang liter? 100. Lamun 1 ton 1.000. Berarti lamun 2 ton 2.000. Mun 2 ton setengah berarti 2.500 liter laker carita liter bae berarti 2.500 poin kaburu modar sia kaburu modar Masya Allah kiai cenah ieu mandeg puasa bae teu boga harga mangga aja lamun teu kaburu tah puasa teh kakarak ge 1 tahun atawa 2 tahun 2 tahun teh kali 360 kakarak ge saparona berarti kan encan saparona ge tae teruskeun ku anakna cak anakna sial aing lain dititipan harta puasa goblok ya abah masyaallah nayalaliyazuq wa bal amri numantak Gusti Allah ngenakeun sanksi ngenakeun jizyat ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia andai kata teu sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi nah supaya karasa liyazuq wabal amri supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan nu mantap ke henteu termasuk teu manusiawi ja Allah geus ngalarang geus asal cak awak kitu bae aya hikmatna ulah kieu tolak 3 jadi hiji lantaran keur marah lamun tolak 3 jadi 3 berarti tidak manusiawi cabok beungeut mah kos kitu mah sungut ngejebelkeun habak sekalian ngejebel itu tidak manusiawi cak saha tidak manusiawi ieu teh kapan nu mantap manehanana ieu dikenakeun 3 jadi 3 bakin kubro teu meunang balik deui dengekeun takut seuli para depan
mui besi ngajadikeun tilu jadi hiji sing ade ulah nurut sia tilu supaya non liyazuqu wabala amri supaya ngarasakeun nabrak beratna larangan kos kitu sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuamna ieu mah bentrok saeutik kok sia ku aing emang dititah kos kitu sok raja amat sih sok hebat amat sih salaki asal deut ribut tolak sia ku aing geus dua asal ribut bae saeutik balik sia ka itu babur ka imah buah ka moyang sia kan eta teu beres eta kos kitu eta coba eta isuk-isuk mah dicarekan magrib diusak-usak goblok nu teh coba buktina kunaon air ribut kadenge ku tatangga gudumbrang godombrang aireuneuh terus ada teh beres eta kos kitu awe derajat ngaranna uyuhan bisa ditumpahkan gitu pemajikanna kamari ribut tadi ribut penting subuh baseuh deui buhukna heran aing mah atuh meureunna pareureum bae nu di luhur mah nu di handap bae utek-utekan meureun masyaallah tak ieu ulah sacuam-cuam lah atuh mantak dilarang ku Allah untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis marah mah marah bae omongan tolak mah udah dikaluarkeun hiji bisa rujuk dua bisa rujuk tilu diancam ku Allah liyazuqu wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh ieu bae ge ieu ku ari urang diharamkeun riba tapi ngaji mah ngaji bae pan ngridit mah terus bae deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyanyerian ku sebab ngridit anu diborgol ku sebab ngridit ngawarung atawa noko anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awalna mah saeutik anu ribut iyalah liyazuqu wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir lamun teu katobatan pasti bae ku Allah dibere lauk nyicipan ieu teh anu mantak lamun cek ahli bayan mah ieu teh termasuk kana isti'arah isti'arahna isti'arah bil kinayah berarti majazna ieu adalah majaz akli mata wujida majazun akliyun wujidat isti'aratun bil kinayah nah lantaran kok ieu make liyazuqu ai zauk mah biasana kana kadaharan berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyazuqu wabala amri kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan ja isnadna zauk mah kuduna kana ta'am kana syarab urang mun ngadahar barang ngadahar kadaharan kumaha rasana tazaok tangaranna ta cicipan coba oh amis cicipan coba oh pahit cicipan coba oh panas eta zaok ari ieu mah ieu siksa aya siksa mah lain zaok kuduna tapi di dia dibahasakeun liyazuqu wabala amri mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am dina pada lantaran karasa walaupun ari zauk ta'am mah karasana kuleta ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah ieulah majaz bil kinayah bekitu ka harti bae kudu teu ngaji mah kitu amat teh ngajinya itu mondok mah hese bae kajian kumaha ge nah iyalah afallahu amma salaf lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah padahal mah Islam teh geus aya haji geus dilaksanakeun ngan encan turun ayat ieu ketika manehanana ihram pernah ngabuburon ta ieu kumaha enggak pernah ngabuburon pernah ngabunuh hewan liar memeh diinstruksikeun afallahu amma salaf nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin para ihram jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu
dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha lamun kuari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae. Wa man 'ada fayantakimullahu min saha jelema nu ngaliwat wates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh mun dilaksanakeun amat mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzul iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalaikeun kana seluruh urusan-urusan makhlukna zantiqab anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah nyaritakeun soal deuk datang siksa darareukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat. Hambalaya sadesa sabaraha ribu nu salat bisa dihitung. Sakecamatan sabaraha ribu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, masyaallah tiap aya perumahan di dinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan naudzubillah min zalik wa min zalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deh setiap aya perumahan dirinya lah dipakai ajang permaksiatan. Dirinya lah dijadikan ajang permaksiatan minuman, zina, judi, bahkan dibuat gereja. Ieu mentek kahareupna ka dieu ka urang wallahu alam sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabaraha ribu nu bakal dibebaskeun. Kuari mangeunah bae bebaskeun, meuli motor bebaskeun, meuli mobil bebaskeun, nyieun imah bebaskeun, kawin deui gampang. Tapi engke deuleu Tangerang Sumarekon nu aya itu, Bumi Serpong tingali di ditu. Menjulang anu luar biasa. Tah bagi jelema anu urusana mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tasih. Kuari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit. Hanya keuntungan sejenak tapi kadituna. Kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kade isuk pageto. Kiai nu lalempeng geus areueuh, tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya endek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang teh kuari sedih boga anak. Nah meureun maneh teh bakal anak boga anak dek boga incu maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun teh ieu teh urang geus sulit mantak loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing ade cek kudu ngaraji kudu masantren kuari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamari eta geus boga pikiran kos kitu jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anakna mantak ngomong bakal loba nu masantren ge nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah lantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika. Tinggali Freeport teh kajenting parae orang Papua tetep baik presiden sugan bisa menangani henteu dialog demi dialog makin dialog aya ujung pangkalna naon sebab geus dikuasai ku Amerika nyanana diwewelan kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal lantaran geus dikieu ku Amerika termasuk di negara urang mantak jelema gede kuari geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahayana gede jasa wayahna pasantrenkeun nya pasantren teh teh geus sukarolot teh geus loba nu ngaromong kitu nyana teh geus deuleu meureun ka hareup bakal nepi ku bahaya di Jakarta dibangun seperti kitu mal-mal dan lain sebagainya di deuleu ku matanya meureun walah ieu mah bahaya jasa
mun kamari ieu mah jelema masih kene ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saeutik kana pertengahan pingping kuari mah di Jakarta teh geus tinggal hese ngomong lah ieu aduh coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh beubeulahna nage kadeuleu masyaallah tinggal caki haji be alhamdulillah Lailatul Qadar datang goblok beut Allah jasa deuk kumaha deui komo ka hareupna lamun kamari mah kamari ieu jelema ieu dekat jablay teh jablay susumputan neuleup fotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta na'udzubillah min zalik wa min zalik masyaallah ieu Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos kitulah mana adab-adaban Al-Qur'an mana adab hadis menghina ka Quran menghina ka Allah menghina ka hadis menghina ka Kangjeng Nabi urang teh terhina kuno kos karara itu kuno mabok urang geus dijejeleh geus dihina kuno korupsi geus dihinakeun kuno riba Quran geus dihinakeun komo kuno kos karara itu deuk kumaha ka hareupna na'udzubillah min zalik na ieu basil liyazuqa wabala amri Allah teh cek Allah teh ku aing kena karasaeun nya lantaran nya nabrak larangan aing geus teu samar deui tsunami puting beliun, kemudian gempa, banjir. Lapindo dek datang ka iraha wallahu a'lam. Geus sabaraha ribu manusia anu terdampar. Anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Tuh iyalah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan. Mun dipajar eueuh ja aya bungkeleukna dipajar aya loba nu terdampar teu diurusan geuninganna ulah-ulah masalah gede ribuan kitu eta bae masalah anu ngan ukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa tuh nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae kudu nyana nu upaya eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat. Ieu mah keur carita ungkapan nyana ja urang mah alhamdulillah ku ari ungkapan nyana ya Allah ya Rabbi ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana nagara aing padahal mah ieu tapi kok aing kos kieu amat loba jasa mendak azab turun ti Gusti Allah nah ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang keneh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yuk urang upayakeun nu rapi lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun nah ieu teh kenyana nu usul ka Gusti Allah padahal Allah mah teu kudu kitu nganta mah geus jadi sunatullah we kos kitu tergantung kumaha urang uhilla lakum saydul bahr wallahu a'lam